Hoream ka dieu teh sok kabur wae si Aubi mah mun ngomong teh urang teh ayeuna mah darek balanja. Cik bakal kabur moal ieu jelema. Assalamualaikum. Salam, naon deui lah aing mung ah. Ah itu ah. Butuh eta anu paragi listrik nu meunuu ning hideung. Aduh nya masing urang beuli moal, urang yang Urang mah moal ngajak pasea ek barang beuli yeuh, ulah sok neangan pinapsueun. nu meunuu teh naon? Eta nu hideung ningan ngadaplok meunuu. Tadi bawa aya di tanap Astag. Paragi listrik anu meunuu. imbau gitu ngomong. Oh, imbau teh eta. Ieu lain, Berapa teh? 5.000. Anjing. Mahal teuing 5.000 nu kieu, kira nu kieu 5.000. Sarua jeung material lain ge. Lamun loba mah Eueuh, di ditu mah 3.500 naon di dinya dendam ka urang mere nu kieu 5.000. disaruakeun ampun 1.500 oge ye. Batik ieu teh modalna 1.500 dijual goceng. Bohong, ulah sok ngabohong ya di tukang dagang mah. Nyaho urang ge tong gede-gede teuing ye, nyokot batik teh ulah sok gede-gede teuing. Ari hayang barokah mah. Rek dibeli moal. Sudi aing mah teh jadi mahal. Ebel dasar. Topeng naon hayo we. Keluar wae.